Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Alfiyah Ibnu Malik halaman 101 bab ke-30 bab idhofat bait ke-385. Bismillahirrahmanirrahim. Nunan talil i'raba tanwina yajrur wa min idza lam yasluh illa zaka wala mukhuza lima siwa daini ka wasus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-idhafatu ari ieu eta bab netelakeun tentang idofat. Reka bahas idofat, menggabung menyandingkan, berarti nyandingkan kata atau penggabungan kata. Logat daripada idofat kabagi dua. Iji idofat menurut logat isnadu syai'in li syai'in akhara, nyarandikeun hiji perkara kana perkara anu sejen, tuh penyandingan kata. Bujang jaid, ari bujang jeung jaid beda teu? Beda. Dikarenakan eta bujang aya hubungan jeung jaid, maka disebutkeun we bujang jaid. Baju jeung kuda beda teu? Beda. Kulantaran kudana bogeun baju kuda. An angel katingali keneh oratna nya baju kuda. Sarung sutra. Eta penyandingan kata. Sarung terbuat dari sutra. Rumah sakit. Rumah untuk orang yang sakit. Penyandingan kata rumah sakit. Rumah sakit. Eta rumah sakit. Ayana mina Ahmad, ayana mina umpamina nami Fatimah. Eta Fatimah nikah ka saha nikahna? Ka Fahri. Akhirnya kondangan Fatimah Fahri. Jadi ngaran naminya satu ngaran. Pada kawinna ka saha? Ka Fahri. Fatimah Fahri. Penyandingan kata. Rumah singgah. Rumah untuk tempat singgah. Jadi itulah tentang idofat. Kedua idopatnya ibarat istilah. Idopat cek istilahnya eta sarang
Domus min ila ismin. Ngumpulkeun kalimat isim kana isim deui. Abdullah tuh hamba Allah. Abdun isim, Allah ge isim. Rasulullah, Rasul ge isim, Allah ge isim. Because ditaksisi kalawan tujuan jang taksis. Because ditaksisi kalawan tujuan taksis. Jadi taksis mah lebih tentunya. Wa huwa allazi la yablughu darajat ta'rif. Ai taksis mah nyaeta anu teu menyampe derajat jelas sekali kakarge tentu wungkul. Tadi aya santri umum keneh santri nuhda rada mengkerucut akhirna mah kaji tempat eta ajis lebih marifat eta mah eta tuh lebih marifat santri nanti talapad jadi mengandung kana pikeun taksis awi ta'rifi atawa kana ma'rifat. Lamun tadi mah kita disandarkeun kana nuhda mah berarti namanya berarti mengandung kana ta'rif. Anu taksis mah contoh gulam murajulin budang bujang lalaki bujang lalaki rada tentu. Lamun gulam zaidin bujang ki Zaid lebih jelas takrif eta. Itulah secara definisi idofat. Rukun idofat aya 2 mudhof jeung mudhof ilaih sareng. Ari mudhof berarti naon artina? Anu didampingan, nu disarandianana. Mudhof ilaih anu randekeunana. Mudhof mah kalimat anu disandaran, mudhof ilaih mah kalimat anu disandarkeun. Mudhof nu didampingan, mudhof ilaih nu didampingkeun. Ahmad anu didampingan. Ahmad kasani kana umpamana Aminah berarti mudhof ilaih na Aminah. Mudhof kiai, mudhof ilaih santri. Eta 2 tentang rukun. Katilu syarat idofat tina jihad mufradna kata perkatana hiji kudu kalimat anu mu'rab kalimat mabni mah tara diidopatkeun. Kadua kudu kosong tina tanwin. Katilu ulah make alif lam. Maka tahap pertama rek ngabahas tentang syarat idofat. Nunan talil i'raba tanwina mimma tudib uhdib katurisina. Mi ceun tanwin jeung nun ciri i'rabna tina mudhof saperti turisinina. Buanglah nun pengiring i'rab atau tanwin dari mudhof seperti pada turisinin. Ihzif kudu ngabuang anjeun nunan kana nun tali anu sok nyanding itu nun al i'raba kana i'rab aw tanwinan atawa kudu ngabuang anjeun kana tanwin mimma tina kalimat isim tudifu anu ngaidopatkeun anjeun katurisina seperti lapad turisina. Ihzib kudu ngabuang anjeun nunan kana nun tali anu nyanding itu nun al i'raba kana i'rab aw tanwinan atawa kudu ngabuang anjeun kana tanwin mimma tina kalimat isim tudifu anu ngaidopatkeun anjeun kana itu ma
Katurisina seperti lapad turisina. Kesimpulan, aturan idopat hiji mudof kalimat dalam kurung kalimat anu diidopatkeun kudu kosong tina nun sareng tanwin. Komentar, ayeuna mengatur tata cara idopat. Lapad abdun hamba hayang idopatkeun kana lapad Allah, maka aturan kahiji kumaha ihdif nunan kudu dibuang nun mimma tudifu dari kalimat nurek diidopatkeun. So kata lapad abdun rek kana lapad Allah buang nun aja naon Abdullah tanpa tanwin. Naon sababna? Soalna ari tanwin mah lagi punten ari tanwin mah li anna tanwina tadullu alal infisal. Tanwin mah menunjukkan karena terpisah, kalimat terpisah. Sedangkan ari ieu mah kan idopat penggabungan kata. Yang menunjukkan bahwa ieu kalimat teh geus dihijikeun, maka piceunana tanwina jadi Abdullah atau tanwinannya. Atawa nunan talil iroba, nun yang mendampingi kana i'rab. Cing naon i'rab naon anu sok make nun isim tasniyah keur tingkah ropa alamat opanaku alif make naon nun teh nunan berarti mendampingi i'rabnya. Lamun keur tingkah nasab kunaon iya didampingi ku nun tuh. Lamun jama mudzakkar salim tingkah ropa ku wawu jeung ku nun naon pokona wawu, maka disebutna talil i'rab mendampingi kana i'rab. Sok atuh umpamana urang rek nyieun kata gulamani dua bujang Zaidun ki Zaid, lamun didopatkeun sok piceun nun aja kumaha gulama Zaidin. Di baris kedua hazani gulama Zaidin, hadani ari ieu dua jalma gulama Zaidin eta bujangna ki Zaid. Wa haulai jeung ari ieu nu kabeh banuhu eta pirang-pirang anakna ki Zaid. Banu asal naon banuna, sok idopatkeun kana lapad jadi banuhu, jadi dibuang nuna. Wahaulai banuhu berarti mencontohkan nun dina kalimat jama mudzakkar salim. Begitu juga mulhak-mulhakna sami. Jadi kesimpulan tina satu bait ini bahwa mudhof kudu dikosongkeun atau kudu dibuang tina nun sareng tanwin. Contoh tur sina, tur teh nami gunung, turun nami gunung, sina nami daerah di Sinai di Mesir. Akhirnya terkenal dalam Al-Quran tur sina watini wazaitun waturi sinin, gunung yang ada di Sinai. Berarti idopat karena tempatnya itu bimana fi niatna. Selanjutnya aturan kedua wasani yajrur wanwi min afi iza lam yasluhil lazaka wala makhuza nuka dua pek jr kenjeng niatan mana fi atawa min aya patokan. Yang kedua jarkan nanti min atau fi jika hanya itu yang pas dan lam niati. Wasania jeung kana anu kadua dalam kurung mudhof ilaih ujrur kudu ngajeerkeun anjeun, wanwi jeung kudu nganiatan anjeun min kana harap jarmin
tina berarti aufi atawa kanafi harap jarfi hartos nadina iza lam yasluh di mana-mana telulus atau tepantes naon illa zaka kajabaku itu min jeung fi walama jeung kana elam khuza kudu nyokot sanyana anjeun lima pikeun idopat siwa daneka salianti itu nu dua min atau nganiatan makna fi danika teh tina daka tasniahna danika tingkah suratul tasniyah bin nasbi wal jarri za naika. Kesimpulan aturan tina idopat dua mudhof ilaih kudu dijerkeun tilu idopat kudu nganiatan makna min atau fi atau lam. Kesimpulan ayeuna rek netelakeun tentang aturan idopat yang kedua nyata mudhof ilaih kudu dibaca JR wa tsaniya jrur Abdullahi di JR keun kaduana Rasulullahi di JR keun pertarosanana nah geng dibaca JR kunaon JR na mudhof ilaih maka aya dua pendapat di baris kedua waqtalafu fil jari lil mudhofi ilaih para ulama ikhtilaf dina nu ngajerkeun ngana kana mudhof ilaih pendapat yang ke satu menyebutkan huwa majrurun bi harfin muqaddar eta teh cenah ge dijierkeun teh ku harap nu dikira-kirakeun nyaeta kumin atau kulam atau kufi berarti tergantung kumaha niatanana meureunnya cek kaul kahiji tapi menurut kaul kadua mah huwa majrurun bil mudhof entos bae didapatkeun ku mudhof soalna engke aya anu idopat teh mengandung mana min fi jeung lam maka entos bae jadi abdun mudhof Allahi mudhof ilaih kulantaran mudhof ilaih tingkah JR dijerkeun kunaon ku mudhof bae entos itulah aturan kedua katilu dina idopat teh sok nganiatan makna min fi atau lam baju kuda naon maksudna saubul farsi baju untuk kuda berarti lam eta rumah sakit lam lain Baitul Marid rumah sakit mustaswa jadi bedanya bahasa Arab jeung bahasa Indonesia hari bahasa Arab mah mustasma tempat sembuh mustasma tempat sembuh guna bagian gantinya di orangnya ame teu gering wae jadi rumah sembuh di orang mah kakak rumah sakit mustaswa di Arab tempat kesembuhan babu sajin dilanjurnya pintu jati maksudnya pintu tina jati wasaubu khazin baju sutra tina meniatan manamin wa khatamu hadidin nganiatan manaf min la min aya di nganiatan mana naon manafi kapan diniatkan manamin manala manafi maka di bawah fayata'ayyanu taqdiru min tentu nganiatan manamin teh dengan syarat iza kanal mudhof ilaih jinsal lil mudhof jika mudhof ilaihnya merupakan jenis daripada mudhof jadi jenis-jenisna contoh geura saubu khazin baju sutra berarti saub mah baju khazin mah ngaran jenis bajuna jenis sutra tuh mata
naon nu jenisna nu mana anu saobna nu khazina nu sutara tah sutra teh jenis berarti baju jenis sutra. Contoh kedua khatamu hadidin cincin besi mana jenisna besi hadid tah mudhof ilaih teh jinsan merupakan jenis yang menjelaskan kana mudhofna. Eta mah berarti contoh nganiatan makna min. Kadua aya nu nganiatan makna fi. Kumaha ketentuanana in kanal mudhofu ilaih zarfan waqi'an fi. Di mana-mana mudhof ilaihna ngajadikeun wadah. Waqi'an anu tumiba fihi neta mudhof ilaih atau nyata zarf naon al mudhofu mudhof. Berarti mudhof ilaihna terbuat tina tempat terjadina. Contoh ajabani darbul yaumi zaidan geus ngagetkeun ka kaula teunggelan hari ini kaki Zaid. Wah, pukulan terhadap Zaid hari ini luar biasa. Maksudna memberi serangan-serangan kaki Zaid luar biasa. Ira seranganana teunggelanana hari ieu mana mudhof ilaih al yaum eta ngajadikeun dorfan wadah kana lafaz dorf itu nganiatan menam fi. Contoh deui dina firman Allah lillazina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Lillazina eta tetepikeun jalma-jalma yu'luna anu sumpah ila ieu ladina min nisaihim di pirang-pirang istrina itu ladina tarabbusu arba'ati ashhur ari ditangguhkan atau ari penangguhan dina 4 bulan. Ari pamegeh teh teu meunang nyiksa kana janten istrina. Atau ketika aya pamegeh umpamana bersumpah moal mempergauli istrina. Lah demi Allah aya mah teu hayang kikituan jeung maneh. Moal eta ngaranna sebutanna naon tah? Ila. Sumpah ila. Jadi sumpah ila teh seorang suami bersumpah moal menyetubuhi istrina. Eta teripu ka salaki istri teh. Berarti ciri geus teu minat deui maksudna mah. Ciri geus teu minat deui. Maka ketika jalmi sumpah ilah itu ditangguhkan sampai 4 bulan. Lamun geus 4 bulan boleh mengajukan ke hakim. Pak Hakim, umpamana ieu salaki orang teh tidak menyupuhi nafkah batin. Tah eta teu ditangguhkan sampai bulan tah 4 tah. Mana dzarafna arba'atu asyhur menyediakan tempat yang naon? Tempat masa penangguhan. Atawa contoh dari firman Allah bal makrul laili wan nahar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para kaum-kaum lemah anu keur ngadakwa ka para pemimpin-pemimpin ang dina neraka. Wa qala allazina stud'ifu lil ladzina istakbaru. Para rakyat-rakyatnya menuntut ka para pemimpin-pemimpin dina neraka. Kupeda eta para pemimpin geus menjerumuskeun rakyatna dina kesesatan. Bal makrul laili wan nahar. Balikta eta tipu daya dina waktu peuting wan nahari jeung tipu daya dina waktu beurang. Jadi pangna kaula jadi ahli neraka teh soalna gara-gara tipu daya maneh beurang peuting datang bae ka imah urang. Teu gagok-gagok kadang-kadang ngancam-ngancam orang kafir mah. Bal makrul laili balik tah tipu daya dina waktu peuting jeung tipu daya dina waktu malam. Jadi para pemimpinnya ngajak rakyatna kana kufur kana maksiat. Orang kaum-kaum musyrikin eta tipu daya teh siang malam. Mana zorobna mudah pilih tah al-lail jeung an-nahar. Apat al-lail nu jadi teridopatna. Katilu aya deui idopat nganiatan mana fi.
Oke, lamun tidak lam yata'ayyan takdiru min au fi, lamun teu cocok nganiatan mana min jeung fi, maka ambillah nyata mana lam. Contoh, hadza gulamu Zaidin. Itulah tentang idofat. Lima siwa danika waksus awalan au atihid ta'rifa billazi tala. Sundana mun telulus makna min atawa fina pek niatan idopat makna lamna pada selain keduanya dan tahsislah mudhof oleh mudhof ilaih atau ta'rif lah. Waksus jeung kudu nangtukeun anjeun atawa kudu naksis anjeun. Awalan kana anu kahiji nyaeta mudhof, au ati atawa kudu mere anjeun hukana itu awalan at-ta'rifa kana ma'rifat billadzi kusabab anu tala anu nyanding itu lazi. Kesimpulan wala makhuda lima siwadanika eta mentos kana tipayunnya ayeuna mah bagian nyimpulkeun waksus awalan au atihi ta'rifa billazi tala. Kesimpulan idopat kabagi dua, hiji idopat mahdoh garis miring maknawi nyaeta idopat nganiatan makna min fi atau lam bari maidahkeun kana taksis atau ta'rif. Dua idopat gower mahdoh garis miring idopat lafzi. Catatan cirina idopat mahdoh mudhof lain kaluaran tina isim fa'il, isim maf'ul sareng sifat musabahat. Para pelajar ayeuna rek ngajelaskeun tentang macam-macam idopat. Tah idopat teh kabagi sabaraha? Kabagi dua. Hiji aya idopat anu mahdoh. Mahdoh teh meles. Berarti meles digabungkeun teu bisa gambaran dipisahkeun macana. Abdullah ulah dibaca saha abdun hamba Allahu Allah ulah teu bisa dipisahkeun eta mah. Jadi mahdoh teh hartosna meles. Kadua eta idopat mahdoh mah secara makna pasti mengandung nutilu nganiatan makna min atau fi atau lam. Katilu cirina idopat mahdoh mah mudhofna teh lain kaluaran tina isim fa'il. Abdullah isim fa'il lain, isim maf'ul lain, sifat musabahat lain. Sifat musabahat teh bukan nama isim fa'il lah sementara ayeuna mah. Ngan engke aya sifat musabahat mah anu fa'il teh alus bisa diropake. Sifat musabah hasanul wajhi, hasanun anu alus daun al wajhu wajahna. Tuh. Jadi katingali sifat musabahat mah isim fa'ilna kahareup teh kana fa'il ngajarkeun teh hasanul wajhi. Sifatun istusina jarru fa'ilin nyata di mana-mana bisa ngajarkeun kana fa'ilna. Tadi gulamu Zaidin, gulam isim fa'il lain. Sanes. Berarti pasti nganiatan mana min fi atau la. Saubur rijal, baju laki-laki. Saub isim fa'il sanes. Berarti dapat naon ta? Mahdoh.
pasti nganiatan mana naon? Mana min, pi atau lam. Lamun saburijang nganiatan mana naon? Baju laki-laki. Lam. Tuh. Tah, lamun idopat mahdo fungsina aya dua, aya taksis, aya ta'rif. Aya taksis mah bila mana penggabunganna nakiroh plus nakiroh. Disebutan naon? Taksis. Tenepi kana marifat mah ngan lumayan cukup jelas. Contoh gulam nakiroh kene. Idopatkeun mah kana rajulin, gulam rajulun. Eta mah budang lalaki. Bujang lalaki. Ada taksis. Engke lamun didopatkeun kana marifat nakiroh didopatkeun kana marifat disebut tarif. Sok geura gulamu Zaidin, bujang saha? Hijaid. Pertanyaan, gulam hukumna nakiroh marifat? Marifat itu. Nakiroh ngan didopatkeun ka lafaz jadi marifat. Da gulamu Zaidin dianggap satu gabungan. Maka bisa ditingali 3 baris sebelum berakhir. Waksus awalan ila akhirih annal idofat terbagi 2, hiji mahdoh wa goer mahdoh. Ari idofat anu mahdoh mah nyaeta nu goer mahdoh punten. Karena goer mahdoh heula nasarana mah idofatul wasfil musyabih lil fi'lil mudhari, idofatna isim sifat nu nyerupaan kana fil mudhari. Kana ma'mulna engke bakal dijelaskeun. Berarti ieu mah teu maidahkeun kana taksis jeung ta'rif. Anu kadua adalah wal mahdhatu, idofat mahdoh. Ma laisa kadalik nyaeta idopatna mudofna lain kaluaran tina sifat nu nyarupan kana fil mudhari, tegasna lain tina isim fa'il, lain tina isim maf'ul jeung lain tina sifat musabahat. Wa hadhihi tufidul ismal awal taksison. Ieu idofat mahdoh mah bisa maidahkeun kana 2, aya anu taksis, aya anu ta'rif. Kumaha gambaran taksis? Nakiroh jeung nakiroh ingkanal mudhofu ilaih nakiroh. Jadi mudhof ilaihna nakiroh. Contoh gulamum ra'atin. Kadua wa ta'rifan maidahkeun kana marifat. Syaratna lamun mudhof ilaihna ma'rifat. Jadi gampilnya ari taksis mah mudhof ilaihna kaluhuran tina nakirah, ari ma'rifat mah mudhof ilaihna kaluhuran tina anu ma'rifat. Itulah babak pertama idofat mahdoh. Jadi ari idofat mahdoh mah disebutna idofat ma'nawi. Soalnya berefek kana makna tadi. Mengandung makna naon? Min, fi, atau lam. Kumaha ari idofat anu kadua secara matan alfiyah nyaeta idofat guer mahdoh wa iyushabihil mudhafu yaf'alu fa'an tanki waspan fa'an tankirihi la yuzalu karubba rajina azimil amwali murawail qalbi qalilil hiyali munsarupa mudhaf isim sifatna kana fi'il mudhari dina ngandungna lamun mudhaf cara wazan yaf'alu dina amal na ma'rifat temilu rubba rajina contonu kahijina murawail qalbi contoh kaduana. Indonesia mudhof yang serupa yaf'al lu isim sifat itu kena kirohannya tetap melekat kaya rubba rojina adimil amali murawail qalbi dan qalilil hiyali
wa iyyu sabih jeung lamun nyarupaan naon al mudhafu mudhafna yaf'alu kana wazan yaf'alu dalam kurung fi'il mudhari yaf'alu kana fi'il mudhari wasban barina jadi isim sifat dalam kurung isim fa'il isim maf'ul sifat musabahat fa'an tankirihi maka tina nakirahna itu mudhaf la yu'zalu eta dicabut itu an tankirihi la yu'zalu punten teu dicabut itu mudhaf la yu'zalu leres teu dicabut itu tankir karubarojina seperti lapad rubarojina mang pirang-pirang jalma anu ngarep-ngarep ka urang sadaya azimil amali anu gede cita-citana murawwa'il qalbi anu disieunkeun hatena berarti borangannya qalilil hiyali anu saeutik tarekahna. Para pelajar anu kadua aya idopat goer mahdoh. Idopat artina goer mahdoh teu meles. Soalna engke eta idopat aya gambaran teu jadi mudah pilih bisa wae. Bisa dipencilkeun berarti. Kadua idopat disebatna idopat goer mahdoh disebat idopat labdi. Soalna berefekna henteu kana makna, tapi hanya kana lapad. Naon lapadna? Kana tahfif. Tahfif teh enteng dibacana, ringan dibacana. Kuda mah doroba Zaidun Amron, tersebut 2000 Amrin. Anu nenggal kaki Umar ieu teh. Tuh, jadi ringan nya macana. Naon ngaran idopat guer mahdo? Wa iyyusabihil mudhafu yaf'alu. Maka kesimpulanana idopat gower mahdo dalam kurung idopat labdi nyaeta di mana mudhofna kaluaran tina isim sipail isim maf'ul atau sifat musabahat anu nyarupaan kana fi'il mudhari dina pada ngandung zaman hal ieu idopat ngan maidahkeun kana lapad wungkul nyaeta takhfif. Komentar rek ngabahas tentang idopat goer mahdoh teu meles atau disebutnya idofat labdi. Komentar pertama membahas tentang definisina. Wa iyyusabihil mudhafu yaf'alu. Ari idofat anu goer mahdoh mah nyaeta lamun mudhofna kaluaran nu nyarupaan kana fi'il mudhari. Nyaeta isim fa'il isim maf'ul. Keur ngaos dina kiasan cing. Tina naon panyitakan isim fa'il? Tina fi'il mudhari. Tina naon panyitakan isim maf'ul? Tina fi'il mudhari. Dina hartos ari isim fa'il jeung isim maf'ul mah mengandung huruf-huruf fi'il mudhari. Soalna nasara yansuru. Naon isim fa'ilna? Nasirun. Ari yana mah dibuang, eta mah mudharian. Di bawah deui mah teu jadi mudhari keneh. Isim maf'ulna mansurun aya nasarawan. Jeung kadua mengandung zaman. Zaman naon? Aya waktuan. Ana qaimun, naon artina? Berarti keur naon? Keur nangtung. Berarti penunjuk naon? Penunjuk waktu bahwa si teh anu keur nangtung. Jadi lamun dibahasakeun ku isim fa'il sebetulnya keur malaksanakan. Keur malaksanakan. Maka mengandung zaman hal. Tah isim fa'il isim maf'ul sifat musabahat mah sok disebutan nyerupaan kana fi'il mudhari. Berarti pada dua segi hiji lapad dina fi'il mudhari teh
aya dina isim fa'il nage. Kadua mengandung karena zaman, penunjuk zaman. Contoh idopat mahdoh. Ta ieu idopat guer punten, idopat guer mahdoh disebutna idopat labdi. Soalna efekna ngan syukur kana lapad. Maka di baris keempat dari bawah disebutkan wa innama tufidu at-takhfifa. Ngan syukur maidahkeun kana tahfif wungkul. Aya pemanaan teh secara makna ngeniatan mana min pi jeung lam teu henteu ieu mah teu nganiatan naon teu nganiatan mana min pi jeung lam henteu nganiatan makna min fi jeung lam. Contoh rojina hartosna anu ngarep-ngarep ka kaula. Rajina kalimat isim fa'il ya, isim maf'il. Anu ngarep-ngarep ka kaula. Sebenarnya anu ngarep-ngarep mah berarti fa'ilnya. Nah, ka kaula berarti jadi maf'ul, hakikatna mah na teh maf'ul. Cing di dieu ngalogatanana nu ngarep-ngarep ka kaula nganiatan mana min pi jeung lam teu henteu tuh katingali guer mahdoh mah. Kadua tinggal lapad rojina isim fa'il sanes isim fa'il. Contoh deui azimil amali anu gede cita-citana. Azim sigatna isim fa'il wajan fa'ilu gede cita-citana. Berarti ieu mah sifat musabahatnya azimil amali mah. Naon nu gedena cita-citana. Berarti cita-cita itu termasuk kana fi'ilna nya. Tah eta teh seolah-olah jadi fa'ilna. Sifatu nistusina jarru fa'ilin. Azimun anu gede naon al amalu cita-citana. Bisa kitu kita dibacaana, bisa dipisahkeun. Matak disebutna guer mahdoh teh kitu. Teu meles jadi mudhof ilaih, aya gambaran dijadikeun naon? Dijadikeun fa'il. Lamun tadi lapad rojina leung di mah dari didapatkeun make nun domirnya. Lamun roji jaidin mah roji nu ngarep-ngarep bisa dibaca jaidan kaki jaid. Rojin Abdullahi rojin Zaidan. Adi Abdullah eta ngarep-ngarep ka Kijaid tuh bisa. Mata disebutkan guer mahdoh teh ada kemungkinan tetulus jadi idopatna dina guer mahdoh mah. Murawwail qalbi anu disieunkeun hatena isim fa'il sifat musabahat atawa isim maf'ul. Isim maf'ulnya eta mah. Qalilil hiyali nu saeutik tarekahna. Cing ari qalil saeutik tarekah fa'il eta maf'ul. Saeutik tarekah fa'ilnya tah eta sifat musabahat fa'il. Jadi biasa nama lamun idopat anu kahareupna kana fa'il sifat musabahat. Lebih jelasna bisa dengartos dina palbang ke bab sifat musabahat. Bisa dibaca kieu qalilin anu saeutik naon alhiyalu tarekahna. Matak disebutna guer mahdoh teh kitu ada kemungkinan teu jadi idopat. Maka di paling bawah bikhilaf pi guer mahdoh fa innaha ala takdiril inpisal. Ta ari guer mahdoh mah bisa ditakdirkeun inpisal. Lamun tadi hada doribu zaidin bisa bae hada doribun zaidan. Ada kemungkinan gitu. Wadil idopatus muhalabziyah watil kama dotun wa manawiyah. Wadil idofatu jeung ari ieu idopat dalam kurung guer mahdoh ismuha eta ngaranna ieu dil idofah labdiyah eta idopat labdi. Watilka jeung ari idopat anu itu nu dihareup
anu nganiatan makna min pi jeung lam mahdotun eta ngaranna idopat mahdoh ma'nawiyatun jeung idopat ma'nawiyah. Kesimpulan idopat anu ieu dalam kurung guer mahdoh disebatna idopat labdi. Lamun idopat anu itu anu nganiatan makna min pi lam disebat idopat mahdoh sareng idopat maknawiyah. Para pelajar idopat itu tadi rubarojina dimil amalima disebutnya idopat labdiyah. Soalnya kembalina kana lapad dungkul mata gampang ngucapkeunana teu mengandung tahsis, teu mengandung tarif, teu mengandung makna min, teu mengandung manafi jeung manalam. Rubarojina banyak orang yang berharap ngan hanjakal gede cita-citana tapi penakut sedikit kerjana. Jadi loba orang yang bercita-cita besar aing dajukan badag. Waduh gaya. Tapi ari jiwana penakut. Sieun dakwah embung naik kana panggung embung ngeri kumaha gedena. Qalil khiyali saeutik tarekahna ngapalkeun jarang, ngaji belang betong, ti penting sare. Ti penting kurang nyaring, ti beurang kurang hudang. Eta geus qalil khiyali ta. Eta ngaranna idopat nu kitu mah idopat goer mahdoh labdiyah. Jadi simpul nama antara idopat mahdoh jeung idopat mahdoh aya 3 definisi. Idopat mahdoh hiji idopat nganiatan makna min pi jeung lam. Ari goer mahdoh mah teu nganiatan makna min, teu nganiatan makna pi, teu nganiatan makna lam. Kadua idopat mahdoh mah ngahasilkeun tahsis jeung ta'rif. Idopat goer mahdoh mah teu ngahasilkeun tahsis, teu ngahasilkeun ta'rif, tapi ngahasilkeun kana lapad wungkul nyaeta takhfif, ringan macana na kalimat. Katilu ari idopat mahdoh mah mudofna lain kaluaran tina isim fa'il, isim maf'ul jeung lain sifat musabah. Ari goer mahdoh mah mudofna kaluaran tina isim fa'il, isim maf'ul sareng sifat musabahah. Janten jelasnya katingali. Alhamdulillahirabbil alamin. Al idhofah nantalil iraba tanwina mimma tudif Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian Alfiyah Ibnu Malik halaman 102 bait 391 dari bab idhofat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waslu al-bizal mudafi muhtafar in wasilat bisa nikal jadi syar abil ladilahu difasani kazai
wasil janim wa qanuha bil wasfi kafin in waqa musannan au jam'an sabilahu taba waru bamaksud lima bihi tahad ya